Mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu deui acara matuh dongeng enteng judulna Lutung Karya Kileksa. Dongeng para wargi parantos dugi kanalika nyimalang girarang teh parantos teu tiasa dionget-ongetnya. Dicariosan kitu ieu sareng sajabana tetep we para wargi bangkelang wangkelang bedegong gitulah. Diwartosan kunjulan ciukna gagak kalana jaya nya kitu keneh para wargi. Dari kadinya samali upami telepat mah mamang lengser nuju laporan nyaeta ka Ratu Emas Malanggirarang teh mangga urang lajengkeun dongeng enteng judulna Lutung Karya Kileksa. Kulantaran geus teu bisa diomongan teh antukna gagak kalana jaya ngaleos ninggalkeun eta tempatan atuh teteh jompong nya kitu keneh. Iwati Malanggirarang dibaturan ku pawan lengser nu masih keneh can teteg pipikiranana. Heranut, nah kumaha ieu teh Nyi Mas geuningan asa dina pangimpenan. Nagara ilang karaton bongbong balik deui ka asana. Kumaha atuh? Naon nu parantos dipilampah ku salira ratu teh nun? Cek paman lengser panasaran hayang yakin bisi putri tas migawe kalakuan nu matak jadi kitu. Ih paman, kuring mah bingung, sedih jeung perih kalengitan nagara nu sakieu endahna, kalengitan pakaian nu sakieu hadena, malah ali nu ditaretes ku inten ngebet milu leungit, kuring heran paman liwat saking, sabab teh rumasa nyeun hiji pagawean anu ngabalukahkeun kieu, estu teu kanyahoan pisan nyaho-nyaho geus kieu jadina, duh paman bingung kuring teh sedih. Cek Nyi Putri Malanggirarang bari cerik ngembang ku cimata. Oh, mata kaget mun kitu manun. Yakin urang teh kena ku sihir batur atawa meunang bebenon ti rumah kawasa. Tapi sawios atuh ratu ulah bade alitnya mana. Ayeuna mah geura emutan deui. Nah kedah kumaha atuh? Da paman teh asa linglung. Tadi aya di alun-alun ayeuna aya di dieu. Nah iraha balikna tuh ari paman. Iraha mulang ka karaton teh nun, cek paman lengser. Ari mulang nama paman basat ari kuring ngajerit. Sararea rabul daratang rareuwaseun ngadenge nu ngajerit. Kitu deui nya paman ngagurutak datang bari calangap. Tah kitu paman, jawab Nyi Putri. Wah, paingan atuh ari kitu mah. Dupi ayeuna kumaha nun? Geura mangkat deui ka alun-alun paman, geura dagohan semah kasep pinjodoeun kuring. Sabab kuring mah tetep penasaran hayang yakin sabenerna nah saha pijodohan kuring teh atuh sabab impian teh can ngabukti jalma kasep can kungsi datang ka kuring yung paman geura miang nya mangga nun permios atuh paman lengser terus nantung rek miang brah paman kuring nyidinan pisan kade sing iat nanya geus kitu mah paman lengser miang deui ka alun-alun bari hatena teu weleh mikiran kajadian nu bieu kaalaman. Sabab mata heran jeung teu kaharti ku pikir bet aya nagara ngadadak leungit ku akal paman lengser mah teu kahontal kalah ka matak panas kana tarang paman lengser miang ka alun-alun sejang ngajalankeun parentah Putri Malanggirarang ngadaguan semah kasep nu bakal jadi jodoh ratu. Ari Nyi Putri Malanggirarang para mitra hari teh calik bae dina tempatna meuni teu obah teu nyingka. Manahna panas jeung perih sedih ari rasku nasib nagara anu sakitu matak dineungna. Nyi Putri Malanggirarang gering batin kuru aki ngajang jawing asa diheulang ku nu narik nagara kakahyangan. Sag tunda heula carita. Urang nagara marga Cina ayeuna malikan di katukang pocapkeun Sunan Ambu Ciruwinanggai. Sabada narik deui tamiang nyaeta nu sabuku teh geus dieusi nagara katut pakean jeung ali sapasang. Terus bae tamiang diragragkeun ka payunan Ratu Bungsu Karmajaya anu nuju ngantosan dina batu sisi balong sasarengan jeung Nyi Putri Baganan Sari nu satia jeung satuhu ka anjeun. Guprak tamiang sabuku teh ragrag. Ratu Bungsu meuni curing hak lajeng cengkat bari neuteub kana tamiang sedengkeun Ratu Emas Baganan Sari colok bengong teu ngarti kana eta kajadian. Euleuh, tamiang ti mana teh Kakang? Geuningan ragrag di langit. Sareng naon teh lebet nate? Saur Ratu Emas Baganan Sari teu boleh penasaran nyarita bari jeung kacida pisan
hormatna Karatu Bungsu Karmajaya. Urang canda heula Nyimas. Kakang ge teu terang kana eusina. Keun urang buktoskeun naha naon ieu teh. Wala Ratu Bungsu Karmajaya bari terus mulung eta tamiang. Teu lila geus kacangking di pelong ku Ratu Emas Baganan Sari nu teu boleh ngarasa kaget bakat ku teu ngarti. Urang kepretkeun biasana masok anu bijil. Ratu Bungsu Karmajaya ngepretkeun eta tamiang dadak sakala harita keneh ngabukti angguan hurung layungan dua pangadeg meni olohok Nyi Putri. Beuki kaget ku kajadian bieu bet dumadakan aya pakaian nu sakitu alusna, cahayana hurung ngempur potongan alus jeung payus moal aya kacawadna. Euleuh Kakang geuning eta anggoan. Parantos ngabuktos Kakang. Bagja temen Kakang. Nuhun Nyimas, aya berkah panada Kakang dikabul kuno kawasan. Ditedunan ku Sunan Ambu. Mangga geura canak anggoan kanggo Nyimas. Urang dangdos ayeuna pisan. Geus meujeuna ayeuna mah urang perlu disalin. Saur Ratu Bungsu Karmajaya bari marahmai manahna ngemplong asalugina. Sabab panajana dikabul ku Sunan Ambu diijabah kuno aya di kahyangna. Unjuk sumanga Kakang. Leres pisan urang teh priyogi gentos anggoan. Duh, meni sae kieu matak resep matak nineung. Nyi Putri Baganan Sari gasik nyanak anggoan duanana. Saong kapamagetna ka Ratu Bungsu Karmajaya. Hari anggoan istri dianggo ku anjeunana. Hari takeneh duanana dangdan disalin ku anggoan ti kahyangan. Teu lami geus rengse, dua japati robah sapisan. Jadi hurung ngempur cahayaan namahan kasep jeung geulis. Kasipuh ku pakaian nu sakitu hurung herangna atuda pakaian meunang mesen ti kahyangan. Tah Nyai nyangakeun anggoan ti Sunan Ambu mugia ditampi ku Nyimas kanggo nambihan pamor salira. Kumaha cekap kana salira? Saur Ratu Bungsu Karmajaya bari neuteuk bangun geget ka Putri Baganan Sari nu beuki namahan Sari. Katampi kateda pisan Kakang, cekap sareng raos di anggona. Nuhun teuing parantos dipaparin anggoan anu sakieu sayana. Matak resep sareng matak gede hate. Tah ayeuna bade kumaha pikeun saeuntep Kakang? Balar Nyi Putri Baganan Sari terus malik naros bari neuteuk leleb naker. Nuhun ari katampi ku Nyimas. Kakang bungah liwat saking. Dupi salajengna urang asa tos meujeuhna upama lunta ka nagara. Geus meujeuhna balik ka lembur cara nu loba. Hayu urang jalan-jalan ka nagara marga Cina plesir ngababaraha hate ngabangbrangkeun ka susah. Wal Ratu Bungsu Karmajaya bari rumpur rampakan anggoan bisi aya nu can pantes bisi aya nu kurang suruh. Mangga atuh Kakang, leres pisan upami kitu mah satuju pisan. Nyi Putri Baganan Sari marahmai bungah lantaran geus lami tara ka nagara tara tepung jeung jalma loba. Ari ayeuna rek diajak pelesiran karena ka nagara marga Cina. Oge manehna diajak pelesiran teh kuno kasep anu katelah Ratu Bungsu Karmajaya. Atuh kacida pisan bungahna pikeun Nyi Baganan Sari mah. Kumaha atuh? Cobit wartoskeun ka Akang. Ratu Bungsu Karmajaya jiga nu hayang ngadoja naros bari neuteuk bangun geget. Sumuhun Kang. Abdi satuju teh kumargi anggoan meujeuhna. Urang teh parantos lami dipikeun ka hulu dayeuh. Atuh abdi parantos gentos anggoan Kakangnya kitu keneh. Tadi ge disebatkeun urang teh tos lami aya di dieu sina sangsara tunggara di wates kota. Pantes we meujeuhna. Urang mulang ka nagara teh nemongkeun diri nu tas prihatin. Ieu mah sanes bade pamer nemongkeun awak ngan hayang amengan we atuh margi tos lami teuing tara ngalantok ka kota. Waler Nyi Putri tegas naker. Leres kitu. Hayu atuh urang mios. Sanggeus badami kitu mah para mitra. Lajeng Ratu Bungsu Karmajaya sareng Putri Baganan Sari alangka tenang naker. Menitu maninah bangun taya karingrang ngantunkeun balong anu caina herang tila siram teh. Atuh kacida matak helokna lamun kaparengan aya jalap jalma nu liwat teh. Kapala badinya sabab di jero leuweung duang liwung bet aya nu kasep sareng nu geulis. Luntang lantung di alas anu sakitu keungna. Moal boa kabeh nyarangka jurig nyiliwuri setan mindarupa nyangka ipri kanu kasep jeung kanu geulis. Basa nu duaan ngaliwat manuk-manuk carimuk-muk marlong kanu kasep jeung nu geulis. Wa pating kodomang dina dahan lalajo nu ngaliwat. Monyet redes lutung ngariung surili balawiri maung parentul badak ngajajar kabeh pada daratang harayang lalajo
nu kasep jeung nu geulis ngaliwat. Pangisi leuweung teh teu sirikna daratang kabeh lalajo anu ngaliwat. Nyai nah geuning jadi loba sato leuweungnya. Apaan tadi mah teu aya manuk-manuk acan, teu aya sora naon-naon. Tapi ayeuna beuki ronghok di unggal pojok, ngajajar di unggal madhab, kawas nu keur ngadodoho. Engkang mah keueung nyai. Keueung engkang mah. Jadi sieun bisi satorek ngaganggu ka urang. Saura tubung Sukarmajaya bari ngaleng nu geulis socana rarat-reret ka kenca jeung ka katuhu. Neuteup ka sato-sato nu ronghok sisi jalan. Moal naon Kang? Da eta mah sadayana ge parantos wawuh sareng kuring. Jiga namah karageteun meureun pedah urang paduduaan bari papakean bersih. Keun bae Kang da moal ngaganggu ieu. Waler Nyi Putri Baganan Sari ngayakinkeun. Anjeunna mah teu sieun teu keueung lantaran wawuh pisan ka sato-sato leuweung. Malah mah kabeh geus kungsi ngumawula ka maranehanana. Oh gitu. Nya nuhun atuh ari moal naon-naon mah. Janten engkang ngarasa tenang, teu keueung, teu haringhang. Hayu rada engelan angkatna, ngarah tereh dugi ka nagara marga Cina. Ratu Bungsu Karmajaya mani geus teu sabar palai geura anjog ka nagara hayang ngadoja anu aya di marga Cina. Wah, teu kedah rusuh teuing alon we Kang, asal salamet urang mah. Nya mangga atuh. Akang sejang iringan. Terus duanana ngobrol ngaler ngidul sagala dicaritakeun bari salih cacapkeun rasa kasono jeung kadeudeu. Bari ngarasakeun nikmatna hawa gunung nu seger jeung matak betah. Angin leutik ngahiliwir manuk recet di serada, kabeh namahan betah kanu keur lumampah. Dang-daunan pating garupai katebak angin kawasan ngahiap-hiap ngajakan deukeut kanu kasep jeung nu geulis. Lila-lila Ratu Bungsu Karmajaya jeung Putri Baganan Sari anyog ka sisi nagara marga Cina, terus mapai jalan satapak ngadeuketan pilemuran, tungtung namah anyog ka lembur, nu geus deukeut ka puseur dayeu. Ku geuning geus tepi ayeuna mah nyimas. Tetela nagara teh butrak batrek barala jeung kalotor jiga nu teu kaurus. Teu beda we jeung nagara kosong nu taya pangeusina ieu. Hayu urang papai duwi ka puseur dayeuna. Urang langlang ngarah apal. Bisi aya kaparengkeun matuh di dieu. Saura Ratu Bungsu Karmajaya rarat-reret ningalian kaayaan nagara nu geus robah kawas baheula. Nuhun Kakang, ieu teh nagara marga Cina. Meni pangling kieu kawas teu aya nu ngurus. Na kamarana atuh nu ngageugeuhna ieu teh nya Kakang? Nyi Putri Baganan Sari heran da bareto mah nagara marga Cina teh asa resik pikabetaheun, teu matak sareukseuk jeung teu matak rujit. Siga nama aya dinu kagunganana. Jadi ngantara lunta ka pasisian da karesepna calik-calik dina korsi. Keun urang gareuwahkeun ku urang. Susuganan aya pangagung nu keur salunta. Aya nu kagoda nepi ka bijil ti karaton. Tuh jalan ageung, hayu urang kadinya. Braduanana muru ka jalan gede. Nyi Putri dikaleng ku nu kasep, angkat meni ngagandeuang bangun taya karingrang, pelesiran jalan-jalan nalingakeun kaayaan di nagara marga Cina. Pocapkeun para mitra sadaya jalma-jalma urang nagara. Muka parengan nempon nu kasep jeung nu geulis sakedapan mah colohok bengong mata simeuteun. Loba nu kekereuceuman jiga nu kapireungpeunan. Aya nu gigisik bari nyengir jiga nu serab. Aya nu colohok bari sungutna molongo mencrong teu ngiceup-ngiceup ka nu kasep. Peta jalma rupa-rupa. Awewe salalalaki budak kolot guyur jadi ribut. Silih bejaan jeung silih tanya jeung pada baturna. Tatalepa ka unggal jalma akibatna sinting torojol ka jalan. Lalajo nu kasep jeung nu geulis guyur salalembur ear sanagara lain bobohongan. Aya hiji awewe nu keur ngisikan dicai panon molotot ka jalan neuteuk nu geulis leungeun ngeleper jiga nu lilinieun. Lila-lila jadi kagoda peleuwer beas nu keur diisikan dipiceun deleg-deleg lumpat ka sisi jalan di pengkolan pasarandog jeung jalma-jalma matuti pating baretek. Lalumpatan atuh loba nu diaradu terus lalumpatan dari ka sisi jalan. Bibi, aya naon atuh lulumpatan? Yeuh, bet mata kabur teuing.
cek hiji awewe nu rada kolot manehna keur nangtung di sisi imahna. Ye, na teu nyaho nya maneh. Itu aya seplis. Cenah ngajawabna teh bari lumpat. Tinolih ka nu nanya. Atuh, nu nanya panasaran terus nuturkeun lumpat bari pok nanya bangun panasaran. Naon bibi? Kuring mah teu ngarti seplis. Cenah bari ngahegak. Ih, nu kasep jeung nu geulis. Itu batu ribut lalumpatan ka jalan. Hayu, hayu. Isi teu ka bagian manten, isi kaburu jauh ongko. Cek si bibi bari jongjon lumpat. Atuh beretek duanana lalumpatan ka sisi jalan rek lalajo nu ngaliwat anu sokor kasep jeung geulis. Para mitra sadaya, cek paribasana teu budak teu kolot teu awewe teu lalaki aki-aki nini kabeh tumplek ka sisi jalan. Lantaran hayang ningalikeun nu kasep jeung nu geulis anu kakarang ngaliwat kadinya. Dalamun dibandingkeun jeung ka aya nagara marga Cina, jelema-jelema nu aya di dinya moal aya bandinganana. Sok sanajan dibandingkeun sareng putri-putri ti karaton marga Cina ge jauh tangeh dibandingkeun anu kasep jeung nu geulis ngaliwat kadinya teh. Aya deui para wargi nu sejen nu keur nyuhun buyung mawa cai di bejaan ku baturna teh. Yen aya nu geulis jeung nu kasep belawar wadah cai dibalangkeun baretak lumpat ka jalan milu aub jeung nu loba. Ngajajar sisi jalan megat nu ngaliwat atuh meuni ribut jalma, pating jerewet ngabejaan baturna, pating jorowok pada hayang nyaho, silih tanya jeung pada baturna. Tindak namah para mitra, ngisikan teu nolih kana beas nu awur-awuran, kabeng bat ku nu kasep jeung nu geulis nu mawa buyung kaduyung, buyung dibabetkeun kana lemah. Dereg-deg lumpat ka jalan nu ngasuh budak cul budak, nu masak cul pasakan, nu digawe cul pagawean, nu ulin geus komoeun, pangheulana lumpat ka jalan hayang sidik ningali anu ngaliwat. Atuh mending ngajajar sisi jalan rajeg megat nu ngaliwat bari recet silih tanya. Uluh nyai, tinggal itu jalma-jalma budal ka sisi jalan. Arek lalajo naonnya? Kakang kacida heran teu ngarti kana karepna ieu. Saura tubung Sukarmajaya ngaharewos ka Nyi Putri nu sarua ngarasa heran. Duka teuing kakang, kuring ge kaget ningali jalma lalumpatan. Malah mah kuring ningal nu sing pating beretek lumpat bari ngababetkeun babawaanana. Nanaon maksudna teh nya? Tu geuning ngajajar sisi jalan. Nyi Baganan sari neuteub ka hareup sisi jalan kencak atuh geus dipager ku jalma-jalma lobana keur awewe lalaki kolot budak taya nu kaliwat. Jika nama rek lalajo ka urang duaan, da geuning katara pating polohok neuteub ka dieu. Nah aneh, kitu urang teh kawas aya monyet di bajuan bae, mun pating polohok bangun aneh. Ratu Bungsu Karmajaya teu bisa neguh kana kaayaan rakyat marga Cina nu heraneun nempo nu kasep. Sawios kakang, urang mah ngaliwat we sabiasana. Keun bae nu lalajo mah anggap we tangkal kai nu ngajajar sisi jalan. Jampena mah babari pisan upami pala itu maninah jeung ulah kasima. Kumaha jampena Nyi Mas engkang wartosan? Ieu nu ngariung kabeh lutung, nu ngaredes kabeh monyet. Manusa aing sorangan tas sakitu jampena mah geura moal kasima, Kang. Walar Nyi Putri Baganan Sari bari imut ngaheureuyan ka Ratu Bungsu. Oh, kitu pantes atuh. Dan Nyi Mas masih pangalaman di leuweung, teu sieun ku monyet atawa ku lutung. Malah badak jeung mau ge taluk ka Nyi Mas. Komo atuh jalma. Naon nu dipikasieun atuh nya? Saur Ratu Bungsu Karmajaya bangun reueus lantaran kagungan bojo anu sakitu luhungna, ludeungan jeung gede wawanen, boro-boro ku sifat jalma apan maung jeung badak ge taluk. Nu gunem catur kaganggu ku erna sora jalma. Ngaromong bari cekcok silih tempas jeung pada baturna. Bari carolohok neuteub ka nu ngaliwat, tapi ku Ratu Bungsu Karmajaya teu dipalire. Jongjon we angkat ngajugjug ka puseur dayeuh nu jadi tujuan teh seja amengan ka alun-alun. Akhirna nu kasep jeung nu geulis teh anyog ka alun-alun, jalma-jalma tamah loba nagara jadi genjelong ku datangna dua nonoman. Kolot budak awewe lalaki balawiri nuturkeun nu kasep jeung nu geulis. Sorana matak gandeng matak ribut jeung kaweur ku nu ting baretak lumpat ngajugjug ka alun-alun. Kakang, kedah kumaha upami parantos kieu? Bade lajeng kamana saterasna teh? Kuring mah asa bangreung ningali jalma balawiri. Asa riweuh ku nu bureber lalumpatan, matak geuweur geumpeur matak riweuh. Saur Nyi Putri bari muntang kana panangan nu kasep atuh nu lalajo wuwuh rame. Ulah gugup ulah kaweur Nyi Mas. Keun bae urang turut ka hayangna. Karunya eta jalma-jalma resepeun ka urang duaan.
keun bae sina sebeheun teu sina pogot nenjo da ceuk pangrasang kang mah moal naon-naon ngan sakadar harayang nyaho da kadenge omonganana kabeh ge kaget jeung helok ku urang duaan wala ratu bungsu ayem naker kitu nate bari ngaleng nu geulis jiga nu sieun leungit direbut batur. Kaayaan anu ribut di alun-alun ngagaruahkeun paman lengser nu keur diuk di hiji tempat. Harita meni ngorejat hudang bari euleugeuh suku jengke kawas nu hayang namahan jangkung atuh salira nu budayut teh jiga entog we yang hiber. Allah nah ya ribut-ribut naon kitu jeung deui naon sababna loba manusia di alun-alun ieu teh palang siang aya mau ngamuk gajah meta gua kedah aing bagianana aing nu pangheulana. Paman lengser meni ngagilingkeun samping singkir rek muruh kalun-alun deg-deg paman lengser lompat kalun-alun memeh tepi tepung ka awewe tengah tubuh ngelek budak bari lompat ciga narusuh pisan kawas nu sieun beakeun. Bibi aya naon ieu aya naon bejaan kuring om cek paman lengser bari nuturkeun bujurna ampul-ampulan sukuna paket rok tuur siga rek rubuh. Aya semah nu ngaliwat ieu kalun-alun aya nu gandang tur gining, jawab si bibi bari terus lumpat. Dengareret-ngareret acan ka paman lengser mah atuh paman lengser rada keheuleun beretak lumpat beuki gancang meni ngadedon bari perut pret-pret kitu di kebu panon buncelik tapi lumpat nama teu tarik da puguh sukuna pondok jeung berat ku awak tos kagamar meureunnya para wargi dadegan paman lengser teh. Barang anyog alun-alun jalma pabaliut heurin usi paman lengser hese ngaliwat kapaksangan ukur kuralang kuriling bari neangan lolong terang hayang ka hareup ngarah deukeut jeung nu dilalajoanan. Bibi aya naon ieu teh aya naon di hareup teh ieu paman bejaan cek paman lengser bari tatangahan sukuna jengke beheung euleugeuh kulantaran memang manehna peneh lantaran nu di hareup jara langkung teu bisa ningali meureun. Aya nu kasih paman jeung aya nu geulis tanpa tanding itu batur ge meninggal gimbung lalajo pada resep jeung kataji ku nu geulis, jawab salah sahiji awewe nu deukeut ka paman lengser tapi teu ngareret ka nu nanya mah da paman mencrong ka hareup nempokeun ratu bungsu Karmajaya anu nuju angkat lalaunan ngareneng sareng nu geulis. Atuh paman lengser beuki panasaran bae hayang leuwih sidik kanu keur dilalajoanan ku batur. Walah nah sana teh sese teuing jalan teh halik nyalikir je lengser rek laliwat minta jalan awas ieu mau cai panas yo bisa dibanyur ieu ku kami yo cek paman lengser bari noelan nu aya di hareup malah aya nu ditepak tak-takna ditoya cangkengna jalma-jalma pating gurubug terus paman lengser seselendep ka hareup jalma-jalma pada nyingrai akhirna mah tepi ka jajaran hareup baranggok anjog meuni colohok sakadapan mah teu cacarita mencrong kanu kasep jeung nu geulis. Panon paman lengser bolotot teu ngiceup-ngiceup sungut calawak leungeun japlang rada katukang. Paman lengser kunaon arek hiber teh cek hiji awewe nanya. Kuring teh kaget nempo nu kasep jeung nu geulis namena kimeuni teh mana kasep teuing jeung di nu geulis teh meueuh ieu mah ieu meni geulis kabina-bina eta mah herang mencrang cahayaan lir bulan anu kaburangan cek paman lengser bari tetep mencerong ka ratu bungsu Karmajaya manehna teu ingeteun pangling ka badi langit. Demi nu lalajo memang pasedak-sedak jongjon wae para mitra sadaya recet silih tempas jeung baturna sedengkeun nu dilalajoan mah ih tenang we taya karingrang ngagandeang matak sirik nu lalajo mojang-mojang pating koloyong giung kunu kasep nini-nini loba nu ngagarosing saat gara retek jiga nu gegeran. Ari para jajaka duda jeung aki-aki loba nu kemerot neureyan ciduh kabita meureun ningali anu geulis. Nu geulis sakitu herangna sakitu mencrangna teu aya babandinganana kapengpeongan ku nu lenjang. Kataji kapana asmara ku Nyi Putri Baganan Sari anu memang matak geget mataku mejot matak teu geunah cicing keur para jajaka jeung duda malah nu geus reuy ku anak bojo ge teu kurang-kurang anu ejegeler hayang ngadeukitan kawas nu sieun beakeun tapi tayak nu wani sabab bareng jeung nu kasep ratu bungsu Karmajaya atungan batin neurian ciduh we lok-lokan sararea ge pating ti corona lok-lokan aduh cina mun emang jaya ge kapak saya ngilu au kocapkeun para mitra
Paman lengser harita sabadani tenan anu gelis jeung nu kasep hatena sadar kana pancen yen manehna kudu nalingakeun semah kasep jeung nalingakeun sakur semah nu datang. Taing teh jingan uling lu. Betul inget tanda tugas. Apaan kura tu diutus? Kudu nalingakeun tamu, kura jadi paretah kudu ngajaga semah. Ayeuna kabeneran aya semah kasep, mata kaget jeung mata geumpeur. Siga nama, ieu kudu buru-buru dilaporkeun ka ratu. Kitu ceuk hate paman lengser bari ngusap beungeut, manehna geus sadar kana pancen gawe. Sanggeus neuteub sakedeung ka Ratu Bungsu Karmajaya terus ngaleos init ninggalkeun alun-alun, kabeneran jelema pagelak-gelak beuki carang. Lantaran paburisat kaunggal tempat paman lengser ngagidig. Ngajugjug ka karaton sajana rek ngadeheus ka Ratu Emas Malanggirarang pikeun ngalaporkeun ngeunaan semah kasep teh. Gancangna carita paman lengser geus anjog ka karaton. Langsung ngadeheus ka Ratu Emas Malanggirarang nu liuni di Paseban. Nyampak Nyi Putri nuju ngahulang miraga meneng, bangun anu bingung kabina-bina ari ras ku nasib diri. Memang para mitra sadaya kasedihna Nyi Ratu Malanggirarang mun dibandingkeun jeung nu aya di mana-mana oge sigana mah sedih keneh manehna. Atuh da teu rek sedih kumaha, matak haneueul, matak hanyelu, matak nineung ka nagara nu geus leungit, tapi barang jol anjog. Harita paman lengser tuluy nyarita, "Amit Nyi Ratu, ieu paman dumeheus nun, mungkin ulah janten rengatnya mana runtik penggali, ulah janten bendu kalbu sareng ulah ngaraos kaganggu. Jalanan paman aya pisan-pisan ngemeun nun." Ceuk paman lengser amitan heula kituna teh bari moyong kod kawas nu era pisan. "Bagja teman paman, kuring bunga kadatangan ku paman. Da meureun mawa beja keur kuring, mawa carita nu matak bunga. Cik geura cacarita. Na aya naon paman? Keun bae da kuring mah teu ngarasa kaganggu. Tengah rasa kagebah ku paman, pok geura caritakeun." Saur Ratu Malanggirarang bari netep ka paman lengser nu nangtung keneh. "Unyuk sumanga nun, paman bade diuk heula." Ceuk paman lengser diuk amekan ngahegak ke sangucur ngagarajag ngabaseuhan awak. "Geura caritakeun paman, nu tenang jeung bentes, aya naon kitu?" "Sumuh Nyi Ratu, paman teh ngahaja pisan ngadeus ka dieu nun. Dupi periogina mah taya sanes bade haturan ka salira rehna di alun-alun aya nu ribut. Euneur dayeuh dengdek bale teh sugan mah mata keruntag kana hate. Paman ge kacida lewasna meni asa gegebegan bae ieu teh tah kitu Ratu." Ceuk paman lengser jiga nu asa-asa rek cacarita can waka ngabejakeun aya nu kasep jeung nu geulis. "Hih paman, na aya naon atuh? Da heueuh asa kadenge ku ceuli kuring di nagara sadaya karaman meni rame matak geumpeur. Tapi aya naon atuh na teu dipariksa ku paman?" Ceuk Nyi Putri Malanggirarang jadi ruas manahna da tadi nama nyangka rek aya beja hade. "Ih, kan tenan we su dipariksa malih lami paman ge nongton apa nun?" "Nah kalah kadilala joanan. Aya naon atuh nu sanyana? Aya karaman atawa aya nu dagang ti nagara Anggang? Pok geura cacarita nu bener. Paman teh ulah dibulat-belit ka kuring mah. Sabab mun rek dicaritakeun anu taya gunana ku kuring moal dilayanan. Jung we geura balik deui ka alun-alun." Nyi Putri Malanggirarang bendu. Lantaran paman lengser hararese rek nyarita atuh reuwas ari ngadenge kitu mah pok ngajawab. "Sumuh Ratu, hapunten nu kasuhun. Kieu saleresna mah di alun-alun teh nuju seueur nu ngajugjug. Lapangan loba nu ngadatangan, jalma balawiri awewe lalaki, kolot budak meni pajajel. Dupi alun-alun teh sanes aya karaman atan nepi kaributan, ieu mah aya lalajoaneun." "Naon buktina? Na aya nu ngadon manggung kasenian kitu atawa aya tukang sulap nu ngadon ngaririweuh di nagara? Singkahkeun sing jauh kitulah, sakiha teh keur juwa teh ngadonyeun kariributan sagala." Nyi Putri Malanggirarang beuki bendu anjeunna kawas nu murang maring ka paman lengser. "Uluh Ratu Emas, ulah waka bendu nun. Paman teh teu acan rengse cacarita, can tamat nerangkeun aya di alun-alun. Kieu nu sanyana mah nun.
di alun-alun teh seueur nu lalajo jalma sabab aya nu kasep jeung nu geulis. Da eta mah geulis na kawanti-wanti endahna kabina-bina. Geulis lain kaulinan, endah lain pupulasan. Geulis bawana ngajadi, endah bawana ti kudrat. Hese ngagamarkeunana ge. Margi teu aya tandingna, sigana mah 100 geulis ngajadi gareuli sageulis. Aya di jalma eta kitu deui lalakina. 100 kasep jadi sakasep aya di jalma eta. Tah kitu nu janten marga lantaran teh nun. Nu mawi seueur jalma nu lalajo teh margi kasepna kaliwat saking, nu geulisna taya tanding. Hatur uning ata kitu, ceuk Paman Lengser muji satakar kebak. Karatu bungsu Karmajaya jeung Karatu Emas Baganan Sari ngan mangsa harita Paman Lengser can wawuh. Sarta teu inget kadinya sabab geus kacida robahna, geus pasti pangling moal apal. Ari Ratu Emas Malanggirarang barang ngadangu aya semah kasep meuni curinghak amarah leungit deui timbul harepan anyar bari pok naros. Nah benar teh Paman, saha cenah ngaranna geus dipariksa atawa acan? Nah turusuh teuing ka dieu teh heug papariksa heula. Ceuk kuring lamun aya semah tanyakeun urang mana reka mana kitu. Tak kitu Paman. Ieu mah kalaka teu papariksa, kalah langsung we ka dieu. Putri bangun teu sabar. Ih, teu acan nun, teu acan kantos diparios. Dicaketan ge teu acan, dupi nu kasep sareng nu geulis nama yakin teh pamamna moal bohong. Da seueur saksina malih ayeuna ge seueur keneh nu lalajo. Ta ayeuna mah Paman bade ngantos warentah ti salira we kedah kumaha salajengna. Cek Paman Lengser teu wani gagabah. Ayeuna mah manehna nurut ka ratu. Paman moal salah deui. Sigana mah pisalakieun kuring, bebene kuring, kabogoh kuring, wah moal salah deui. Nah tuku Paman make diantep, punaon teu dicalikeun, naon sababna teu dibawa ka dieu. Saur Ratu Emas Malanggirarang bari neuteup paroman cahayaan deui. Rumaos lopat nun, nanging sanes teu kahartos, Paman teh inggis ku bisi rempan kusugan, inggis bilingisinkeun kagok bisi nyalahan. Sanes teu emut kana parentah salira, nanging ieu teh pamegetna benten deui matak serab matak ajrih nun. Salah atuh kuduna mah buru-buru we sampeurkeun pariksa sing apik sakumaha ceuk parentah kuring teh heula. Mun kitu mah atuh lapur atuh, mun kurang-kurang milik mah bisa karebut batur. Di mana ayeuna? Ratu Emas Malanggirarang bangun handeueul inggis ku bisi nu kasep beunang ku batur bisi anjeunna teu kabagean. Muhun kumaha atuh? Da teu warantun Paman teh nun. Atuh saja biti kitu bisi matak jadi mamala. Sabab katinggalna ku Paman asa agung pisan eta tamu teh. Janten asa kirang sababa dupami diparios ku Paman teh nun. Cek Paman Lengser teh eleh omong dasannya nama manehna teh seunggah nanya ka semah era loba jalma jeung era kuno kasep katut kuno geulisna. Nya ayeuna di mana? Nyi Putri nyereng. Sumuh di alun-alun rupina mah nun. Lamun kitu carana hayu urang datangan jeung kuring. Rek dibuktikeun ti kadeuketan. Nah nya manehna teh kasep. Buat teuingan ukur tetempuan Paman wungkul kasep teh. Bisi nyalahan jiga ti heula, bebeja kasep jeung ganang ari kanyataan bet Ratu Begung Raja Begang. Saur Ratu Emas Malanggirarang tetep we sifat angkuh jeung adigung. Agul ku payung butut teh sanes bobodohan asa aing uyah kidul. Teu nyalahan Paman mamangga we atuh ayeuna pisan tinggalian ku gamparan. Supados yakin sareng tetela. Bilih nyalahan deui ari ditinggal ku panon Paman mah. Malum panon kolot geus paor nun. Cek Paman Lengser rada teu ngeunaheun hatena, tapi tetep sopan ka ratu. Hayu urang tempo jeung kuring. Sigana mah nu kasep jeung nu geulis teh make dipuji satakar kebek sagala ku Paman. Dan nu geulis mah moal beut kaleuweuhi moal jauh ti kuring lah, barina oge. Geulis mana jeung kuring Paman? Aduh, ai perkawis eta malah nyamangga we Nyi Mas lah. Paman mah bade nganteur bungkul perkawis petarosan moal tiasa kajawab. Mangga urang buktoskeun we ayeuna meungpeung aya keneh di alun-alun nun. Paman Lengser cengkat rek indit ka alun-alun disarengan ku Nyi Putri Malanggirarang. Demi Ratu Emas Malanggirarang parantos ngadeg memeh bijil ti paseban ngenting heula. Memeres dangdanan bisa aya nu kurang surup sanggeus yakin moal ngerahkeun terus nyampeurkeun deui ka Paman Lengser. Paman, hayu urang mangkat, urang nempo nu kasep teh. Ngiringan nun, teh Mamang Lengser. Beraduanana miang ningalkeun paseban panyingkuran. Ngajugjug ka alun-alun rek lalajo nu kasep jeung nu geulis.
Paman lengser ngadedod panderi. Hari ini putri malangi rarang-alang lir macan tenangan. Angkatna semurusuh tapi bari jeung masang aksi. Imit digubai ge boy mastaka lunggak-linget dibarengan ku kepat anu semu diayun ka tukang. Dina manah ratu emas para mitra. Geus kacipta. Wanda anu ganang teh jeung legeg anu kasep. Geus muntang dina bulu soca ngagantung dina bulu pangambung. Tina wahing kusono jeung geget meuni geus asa deukeut. Asa jonghok hareupeunana malah mabari angkat ngupat lebeting hate. Bagja temen lamun aing laksana renengan jeung nu kasep sarta ganang. Beureun bakal laksana ngabogaan salaki nu dihormat-hormat ku pangeussi nagara. Karaton aing bakal komaraan deui nagara bakal biji eudang nyiangna. Moal rehe comrek ciga ayeuna, moal ti isieun kawas nagara anu kosong. Muga-muga we nu kasep teh bener-bener pijodoeun aing, saluyu jeung impian. Ka nagara marga Cina bakal datang hiji menak. Hiji ratu tinu jauh nu bakal metik malati ngalakemang nu keur mangkak. Boakeun aing sabab aing anu aya di ieu nagara. Kitu galecokna manah Nyi Putri. Tina wahing ku teu sabar palai geura meunang jodoh anu saluyu jeung cita-cita sedengkeun paman lengser mah teu ieu loba pikiran. Jongjon we leumpang. Waktu nase para mitra.